bingung nu teu manghitung-tung susah nu taya hinggan tepangdang deui kanca dengan dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios nalangsa. Aduh rajag wilujeng dongkap di rompok Abah, cek si Abah eta wanoja. Mohon atuh, hatur nuhun Bah. Si Sarjang bari olok bengong. Rek aya naon jeung naon nu bakal terjadi. Nya bager. Ari ti mamah mah mehapekeun we si Nyai. Saur parepaosna teh mah mehapekeun sisir sareng minyak. Kade ulah kaancloman leungeun. Cek inungna eta wanoja. Si Sarjang beuki baluung. Bingung nu teu manghitung-tung susah nu taya hinggan. Wawuh ge kakara ari apal mah geus lila. Can nyaho can bisa neuleuman hate si wanoja. Geus dipojokeun. Ditanya samodel kitu. Mohon mah, punten we atuh. Abi tos bantun ngajajabkeun. Sae bager sae. Ceng cirining eta teh pamaget anu ngartos. Cek inungna si wanoja beuki mojokeun. Ari di Abah wayag syukur ujag biasa mau duit kami dileugeun si Nyai mah bungah keur Abah mah ari ujang teh gimana gitu. Ai abi mah Bah, wagina pun majojon. Padadah. Cek si Sarjang ngajawab singkat bari polos. Atuh kabeneran deh. Cek si Abah bari nu bunga. Jika ngesrek satujuan sanajan kakarawawu geumeureun nu ditinggalina wajojo. Nu memang dihormat di kampung eta mah. Aduh, nah aing jadi kieu di pojokan teh. Kebukus teh angin. Gerentes hase si Sarjang dina waktu harita nu nuker dirungrum ku kabingung. Waktosna kanca tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun uning galihna nu dipamrih hapunten anu ditedak. Bok bilih kasebit nami kasebat asma dina ieu carios hapuntenna.